ibu-ibu PKK Kecamatan Manonjaya aya sadayana ararayanya. Alhamdulillah. Pak tadi saha Pak Adul cenah aya. Tah. Eta nu ngagorowok saha sok kapayun. Sok. Sok aya rokok-rokok wae mah. Sabatang we jeung laing mah. Alhamdulillah syukur ngalagu heula jang nya. Syukur persi duriat urang goengkeun hariring cing janten panggeuing haleuang cing janten luang cing janten motivasi kanggo ibadah urang sadayana. Naon? Ya ibu, ibu, hatur nuhun ibu, hatur nuhun. Ya ibu saha ieu? Alhamdulillah. Ibu meuni energi. Ibu ketua PKK kecamatan. Alhamdulillah. Nuhun. Kula? Ibu camat nama kapayunan deui pan kayak ningali heula batur. Oh nembe? Alhamdulillah. Bupat camatna nu teu acan mah. Nah, biasanya mah sok bari ngalagu ke kahareureupna teh. Tuh. Geus anu kuda-kudokan apa sih? Nyokot HP gimana ini? Aya nu ini meureun ek ngarecehkeun teh nya jang. Ya. Urang ngalagu heula jang sabari ngantosan nu nukeran receh. Berangkat. Lamun anjeun syukur lamun anjeun kupur tangku hancur ari nikmat Gusti eta seueur badan kaitung salah kali ari nikmat dunya mohalan ulah reka godan ku hejona angin kudu syukur karena eta nikmat lakona parentah Gusti. Nikmat dunia ulah jadi pancabaya, nikmat dunia ngan saukur samentara omat ulah reka goda ku endahna angin kudu syukuran salalawasna dina hate nikmat yakin paparin Gusti dina lisan lobakeun dikir ka Gusti paripola kudu alhamdulillah ya di Bapak Sahaya di Bapak Sahaya alhamdulillah hatur nuhun Ibu RW 08 hatur nuhun alah nangtung dewekeun hatur nuhun Ibu RW. Lamun anjeun syukur hirup mujur lamun anjeun kupur tangku hancur ari nikmat Gusti eta seueur badan kaitung kalah kali
sabaya nikmat dunya ngan syaukur samantara omat ulah reka goda ku endangan angin kudu syukuran salalawasna dina hati nikmat yakin paparin Gusti dina lisan loba dikir ka Gusti paripola kudu akur jeung parentah ate ieu di bapak saya ketua pemuda RW 4 hatur nuhun hatur nuhun ketua pemuda aya di pemuda oge nya sumuhun hatur nuhun jeung kareng-rengan pemuda mudah-mudahan cing kagentosan deui sadayana nya amin aya deui di bapak sahaya ating stiker Sukamulya alah aya deui cenah di cutting stiker Sukamulya ieu di bapak sahaya patatang ieu di bapak RW 05 hatur nuhun ala nuhun ya nikmat dunia ulah jadi pancabaya nikmat dunia ngan syaukur samantara omat ulah reka goda ku endangan angin kudu syukuran salalawasna dina hati nikmat yakin paparin Gusti dina lisan lobakeun dikir ka Gusti paripola kudu akur jeung parentah hati lisan jeung badan syukur ka Gusti nikmat dunia ulah jadi pancabaya nikmat dunia ngan syaukur samantara omat ulah alah ieu ti bapak saya KTH marga cita alhamdulillah atuh di bapak KTH marga cita hatur nuhun geuning seueur simpatisan deja dina pisan lobakeun dikir ka Gusti paripola kudu akur jeung parentah hate lisan jeung badan syukur ka Gusti alah hatur nuhun keheula aing kacekek umik alah syukur geuning simpatisan teh nyajangnya paparayun keheula baik ku seni mangeunah baik ku seni mah geuning betah ku seni mah sagala ge nya agama tanpa seni tidak bergairah sabalikna seni tanpa agama tidak terarah pan kitu sanes itu cekatan pasangan nya cek paribahasa oge KFC atuh dah ieu Pak Uwo Gusti alhamdulillah syukur hatur nuhun syukur ada kagagalan syukur alhamdulillah ieu teh jigana jerona emas teh alhamdulillah hatur nuhun barokah ya Allah masyaallah tepuk tangan atuh kanggo Pak Uwo alhamdulillah hatur nuhun Pak Uwo yang ieu syukur teh ulah dipikeun sugan we atuh jadi cimat cenah lamun ceuk Abah Amir mah itu jadi jimat alhamdulillah harkeun moal dipikeun ke lumayan dahar ku dewek alhamdulillah hatur nuhun Pak Kuwu atur nuhun pisan ke ieu teh dihijikeun sareng bukuuna dihijikeun oh dihijikeun tah saya dihijikeun mah
bilih sadeui gitu. Alah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, padahal maloba lagu teh lewek teh euy. Nikmat iku seni. Lagu maloba padahal lewek teh. Ya. Anu paroho deui aya. Aya lagu ieu geuning baheula mah. Lagu naon? Di antosan di pengkolan kunaon ketembong sumping apan janji paheut pisan piraku kapopokeun lengo deui di tempohan lain deui panasaran elek kesekeng kesel aya kangen aya teu bisa dikumahakeun. Eta teh lagu naon? Elek kesekeng. Sabab aya nu diantos-antos tapi teu sumping-sumping. Sapertos Pak Haji Aang Budiana. Nu diantos-antos teh lengo deui, lain deui, lengo deui, lain deui. Liuk deui aya nu nangtung horeng teh tukang aqua, lain deui. Aya deui geuning lagu teh. Lagu aya geuning baheula mah kesenian teh rupa-rupanya. Rupa-rupa baheula. Aya kata berkait bas kalima gobas bas komadah leumareun reuneuh 7 bulan lantaran dikompa marat kana dada dahar sangu meunah naheum di Cileungcing cingok meunang ngodok dokdak kawas nu geumpeur beureum di tengah sawah wahai tukang bajigur guru sekolah desa saban poe ngajar jarum batu tulis lisung barabai kawat batis awi komeng mengkol ke jalan gede deon jang dede tumpak balon Rupa-rupa lebeut budaya Sunda mah horeng teh nya. lain eta tukang kenang buru ka mana cenah Lamun dilestarikeun mah. akhirnya yang ditunggu-tunggu Pak Haji Aang Budiana heueuh hoyong ti kolong bae alhamdulillah hatur nuhun Pak Haji. Aya keneh aya ti bapak saya Bapak Harli ti HDCI alhamdulillah hatur nuhun ti Pak Haji Aang Budiana oge aya ti HDCI urang doakeun yeuh nya alah hatur nuhun ieu ti Pak Haji Aang Budiana oge ti HDCI nuhun Pang ai kanal mah kandel ngan biru hungkul tah nu kieu teh nu teu narimakeun teh ya alhamdulillah pan rezeki yang dewek teh ulah mandang biru nada biru ge loba kitu alhamdulillahirabbil alamin ti HDCI oge alhamdulillah hatur nuhun da Pak Haji Ayan sering touring ke Purwokerto ngantara mampir ka da ketang kada wek majolok asup deui kalebet deui tuturubun keteng ngaliwatan leuweung di ditu mah nu ting gulantung ge loba keneh Jan alhamdulillah ieu mah keseni mah pan komo baheula masa ku sinden teh kidung nya geuning cek sinden teh baheula ngidung da pan alhamdulillah dewek teh kieu-kieu ge anak sinden aing teh horeng teh aya sinden di dia aya sinden oh di dia mah hese mun sinden teh rada jarangnya aya tuh Kang MC bukan dermawan tuh oh Pak MC aya seniman tuh Kang alhamdulillah lengser aya urangnya Gaduh sanggar geuning tah kok apa ai cek sinden teh kumaha geuning alah surupan kumaha ning sinden teh bul kukus ngelun ka manggung jeung sari kembang malati melebar sekar nyambuang sengit antep ngadalinding campaka
mekar munggara campaka mekar munggaran mapaesan taman hati mapaesan taman hati alah soloyong gitu Pak RW Pak RT Paku dan Syambang baheula mah dah loba iku seni malebeut ya geuninnya komo cek alok teh mah kapan panggeuy eta teh euy siloka kabeh oge teh kawih-kawih baheula mah komo ciptaan Mang Koko almarhum geuninnya Pananoes geuning cek alok teh kumaha geuning mun urang damel wiwitan tang tumo kamalinaan aku sok make aturan sagala rajeng ugera hayang ngopi aduh cek alok jangan urang panggil heula pamajikan dewek euy ya kitu da tip Pak Haji Ang atuh si teh milih anu nyusul deui aya weh dan tulisan mah loba tapi nu datang ke karasa euting teh alah ya jangan panggil pemajikan dewek ya sok dengan panggilan sayang Ami sayang disayang urang Indonesia Ami ngaranna teh Besti Besti ya besti teh sok kalah jadi milihan babaturan teh bebestian cenah jadi milihan babaturan teh bebeb come here naon kos nu ngarti sia teh come here mriki kadieu sia teh nya alhamdulillah ditepangkeun deui nu kadua kalina nya sareng warga masyarakat desa Kamulian Kampung Sukamulya anu kadua kalina di dieu deui ayeuna ge di lapangan Sajatina nya sareng nyeta warga masyarakat desa Kamulian Kampung Sukamulya warga masyarakat Kampung Hijau ya mudah-mudahan cing makin nanjeur pelestarian alamna kapan orang teh geus waktuna back to nature kembali ke alam supaya sararehat urang hirup teh Ami jadi penggerak juga ada nya jadi orang teh hirup di alam dunia teh ulangan sakadar hirup di alam tapi marilah kita hidup bersama alam gitu bukan sekedar hidup di alam tapi marilah kita hidup bersama alam ya talamun hayang apa artina sedekah bumi teh urang teh sedekah teh sodakoh ka bumi teh ku cara penyuburan melestarikan lahan-lahan disuburkeun taneuh teh ku pupuk-pupuk anu nyaeta bakal nyehatkeun keasaman tanah teh gitu ulah nu ngaruksak sabab nganung harti sedekah teh mere urang teh ka bumi teh dah lestarikeun alam supaya urang sararehat penyakit ayeuna geus warna-warna rupa-rupa bronkitis bae mah jantung bae mah liver bae mah diabetes bae mah gula basah gula kering eueuh gula kawung mah ya nya teu cara baheula penyakit teh baheula mah geuning naon paling ge hapur kekeongeun aya kekeongeun nepi ka ayeuna aya nya baheula mah ya ayo mangga urang naon reuah-reuah yeuh meriahkeun urang meriahkeun acara Dirgahayu Republik Indonesia syukuran lembur teh ku cara ngahayeuk dayeuh ngolah naon ngolah negara teh nya urang urus lembur